Sampurasun, Sampurasun, ampun para tahun nyata ngabutin memaaf, ampura saja yang bersalah, mengampuni maaf saya nyata ngabutin memaaf desa, malam kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sholawat, wasna, kurang tangaku kapan alam. Ya, kabeh peminta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anu tos biasa aku umum tos ditaruh tahu apa keputusan sanes organisasi tapi terorganisir ya nah terorganisir lakukan terjelas dari tahun kawin cai buatan bumi ya bagian mulut saja sabar waktu itu terorganisir waktu ayat waktu ayat ya. Jadi orang sedang singkiatna tatan dina persiapannya depan waktu-waktu bakal kasorang ya pulang. Oke, terus 2 minggu dulu Pak ya dah kawin cai. Kakarek 2 minggu dulu terus mepet sampai naros. Baik dah seren tahun. Tos apa patok terus ayah. Tinggal orang nah ini nak kumaha tanaga ulah sewang-sewangan. Bantosan 30 juta ke Pakuron. Tong aya bae tamu Pakuron teh. Ya. Kemudian lihat dia bersilakan kemana di cokon dulu karu, lanjut sih ada apa? Ya, dah warisan, anu dirawatan, ya jadi, saya sabutan apa sanes, saya sabutan berkalung sanes, kabutan urang, ya, ini pakai itu apa bertanya? Ya, kolot, urung tadi, ya, apa ya na bagian ngetan itu, ya, oh ya nang kedua kecilacap ramat, ada yang luhur itu, ya, di Cilacap ada yang luhur, di Sumedang ada yang luhur, di Bandung tak ada yang luhur, segar kalau tak abang ngemutan jaringan dina silaturahim tahun abah alim kan 1 tahun sekali ya kalau dalam tahun sekali terus gitu hari-hari deui sewang-sewangan main makarep sorangan berarti itu silaturahim ya baik itu silaturahim. Ari silaturahim mah saur karuhun nya sareun neuk saigo nya sabobot sapianan ya sacangreun pageuh ya sagolek pangkek ngawujud jadina ari sewang-sewangan pakiakian mencepek wae ya tanaga nu aya di Kabupaten Gergong 5an geletekan 7an peliteuna 14 orang mangga nah ini apa dia ya jauh apa mangga di ya karohun di mana Karang Kamulyan ya apa Karang Kamulyan ngadeudeung atanapi acara apa
Ya, lamun ngadeudeul sok atuh. Ya. Namun kalau ngadeudeulna, namun kosongna. Mun kedah deuleutkan Bapak, berarti nu kosong, matak nyonton di deudeul. Lain seperti itu. Panonton. Ya. Jadi orang ngadeudeul orang ngarojong. Aing ngarojong teh berat. Ya. Sama dipikul, ringan sama ditindik. Ya. Nah, anu kulo dipanggul. Kaboetan tos burung. Ngan kade sengaja mana eta tongeret bijil. Dileutana bijil. Ya, tanah teh suci. Tapi hileut tanah bijil naon ngaranna? Kan hileut manehna daun. Ai tongeret bijil dina tanah. Hileut tanah. Tah, anu pagawean ngeretan. Ya. Gitu. Hudang, kade urang kudu awas. Ya. Roh dunya aur konengna geus diurungkeun kade aya nu ngeret. Ya. Mudah-mudahan ngan saukur dunya. Teu naon ceuk kapuyutan mah. Mek teh teuing. Nah, eta tanggal walet masing. Tapi orang kudu awas. Ya. Kabuyutan maparin ya tempatan anu hoyong dibantosan kabuyutan dibantosan ya karena jurusna naon nulung kana butuh nalang kana susah ya nyangan kana poekeun ya tujuan kana deung teu koneng kana koneng sadayana mah Gusti tetep pengawalan tara bener bogodongan kinan rek bantuan bantuan. Tapi lamun seukurna ya dunia nawe dibere. Lamun hayang akhirat tahunku akhirat dibere. Lamun hayang dunia jeung akhirat prak babarengan sebelum segala. Karek sareng saya itu. Ya, sabab apa ya? Lepak ya. Itu aya kabuyutan rek moal. Ya, jalma manusia bisa leungit mah. Kabuyutan naon aya tempat ya di mana hadirna manusia anu nyucikeun dirina, manusia suci, maka tempat eta jadi tempat suci. Tempat eta mikir bakal lungsur kabarokahan. Lamun saurayana mah cenah abdi geus di pasar ah, meh kabumi teh gambale we heula. Da apal di balai mah tempat ngobrolkeun bab-bagan kailmuan, bab-bagan karuhun, bab-bagan kasucian di balai. Ayeuna di masjid ieu tempat nyucikeun diri di payeunun Gusti nu Maha Suci. Mata sujud, lain mapasiahan, tanpa ya, tanpa mapasiahan, beda paham, beda paningali, geus asal pang benerna, ya, eta nu bahaya, ya, abah nampi itu tatap. Sejarah ya Sultan Majapahit. Sana Sultan Majapahit. Sunan itu ayah Sultan mah beda. Kapungkur Sunan, susuhunan, ngajari papayung. Ya, Sultan artinya raja. Ya, raja beda. The King beda. King of Pajajaran beda. Sunan heula. Kasunanan, kakaruhuran. Ya. Nembe. Ya. Walana ngaran mawon kemudian sultan. Ya, paseaan gitu teh.
dia jadi raja, ya. Ada hartosna raja, teh nya raja nu mageran, rahaya. Ya. Mageran rahaya, ai sunang susuhunan anu mayungan rahaya. Sultan mah bahasa Arab. Sultan, ya, tetengah. Ya. Ya. Beres itu budaya wali. Ya. Kiamat. Ya. Inna ma waliyukumullah wa rasul waladina amanu. Wa yuqimuna shalah wa yutuna zakat wa hum. Ayat kan awalun alif wahid man. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Alim. Muhammad. Alim. Ya. Inna awliya Allah. Satamana wali-wali Allah. Yuhrijukum minadz-dzulumati ila nur. Ya. Yuhrijukum minadz-dzulumati ila nur. Anu nganterkeun tinu poe kencang. Ya. Aina awliya. Ya, waladzina kafaru awliya'uhum taghut yuhrijuhum minan nur ila dzulumah. Tah salain wali-wali Allah eta walina setan rajim anu mawa kencang anu poe. Itu kudu hati-hati ya mengenai dosa kamu. Mohon ya kang jaka Joko. Ya. Ya, namanya diteruskan di apa-apa di jalan. Hari Tambra, saya tumbing di dalam dan budaya. Kakak itu apa maksudnya? Kamu hutang, hiji patempatan, tempat pangkuihan, tempat pangbalikan para buyut. Orang kenapa? Ya. Kamu hutang, hiji patempatan anu bersih, anu nyana kabarokahan, ya. Warisan di manusia anu nyucikeun di maka nggak jadi tempat anu nggak jadi tempat anu nggak jadi tempat anu nyetak barok. Setiap tempat di mana ayam mulukina manusia suci, ya, pada di luhur gunung, di puncak gunung, pada di mana wae, tempat-tempatan eta ngajar mapan keberkahan. Ya. Apa ditareangan atau itu? Ya, ini kalau kamu di Bisnaya, ya, ini kapataan di dia, ya, ini ke tengah laut di dia kan, ya, ya. Kedalaman 10 km ya jalan tol, diterima mah, ini kan pesawat dari Arab, berarti ya jalan tol. Ya. Ya. Tak kali duit. Ya. Dumasar karena kasucian hiji manusia anu nyucikeun dirina tur anu dijamin kasucian ku Gusti Mas. Urang mah teu dijamin, abah teu dijamin. Tapi abah ikhtiar ngusahakeun diri, nyucikeun diri. Beda anu dijamin mah. Ya. Ya. Ayeuna tongko boro-boro nih lah. Ya. Mandram dijamin oleh Bank Dunia. Rek muka rekening, muka koin di mana wae bisa kabar ya. Biasa tuh. Biasa, bener nemongkeun surat ya. Ya. Ayeuna sebagai
warga bangsa Indonesia dan mau kenal KTP. Ya, kan gitu. Dan sadaya ayah menjamin. Tak Gusti ngajamin menjadi patokan manusia anu nganterkeun ka Gustina ya nirwana ai wana teh alam ai nir ninggalkeun alam balik deui kana cahaya Gusti ya mata kan moal bisa urang ngomong keneh ongko hayang kana cahaya Gustina tapi orang yang mencepoin kan jero taneuh moal bisa ya berat kene ngakeun dunya ya aduh beratnya dunya tinggal kumaha ya tombolnya satu mah dua kahiji wae ya dan mikiran ya awe gedong sikrong mah bisa ngadalarang mah isuk yang ukuran 2 meter itu mampu lieur kan maka kaboyotan yang mengajar menurut tadi itu kurang yang kurang maka kaboyotan tetapi menayang ya gitu jadi tempat ngajar suci pelantaran hadirnya manusia suci ngakukan tempat eta tempat ngakukan Gustina nu maha suci ya tempat ngakukan Gustina cek umat Buddha bihara cek umat Hindu cek umat Konghucu kalau kita ya cek umat Islam masjid ya cek Katolik katedral ya cek Protestan gereja ya cek adat kan doa adat kan doa cukup ya pakarina eta jadi tempat suci tempat lain tempat munajat ka Gusti maka temenan ka diri ada nama guys tos ka diri gunung puncak gunung tempat munajat para wali ayeuna gunung geus leuweung maranganna geus daya tos direumpang patanjaraweun mata kade cenah ulah ka puncak gunung kali itu di sina di Sikasibat di si aya anu nemongan urang teu wawuh soak kan ya gitu temen soak kumaha ya da kuncena geus dae ayeuna si gaji teu baleungeur ya dokter bala dari gaji ngan saukur hirup ya tina kalakai kapung orang meureunnan artosna teh kuat ya jadi hiji patempatan ya anu disebut tempat munajat naon majelis tempat munajat naon disebutna tempat munajat altar tempat ngadoa altar tempat suci. Kanjeng Nabi Ibrahim ngadamel Baitullah. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad ngadamel Madinatul Munawwarah. Jadi di mana? Setiasa yang mengklaim diri. Wah, saya panggung. Naon jaminanna? Mana saja sih? Mana dijamin Gusti dengan kalimatna aja. Kalimatna aja. Ya. Nah, kalimat Gusti inna ma yuridu Allah liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Ya. Sanyatana
Gusti geus ngajamin kana diri-diri kula wedet Nabi arep Nabi ya 14 eta nya naon pina kotoran pina ris pina hikir iri dengki jalan ya lain saukur kotoran najis mumpul tapi iri dengki jalan ya hasad geus dibersihkeun ku sehingga ngajari ris ya saya keluar tadi kubusnya disucikan sasuci-suci ya tidak surat keberapa surat aja surat kategori itu ayat kategori hotel kebebaran kata ya ada di sesuatu itu benar-benar atau nyamuk ya maka cukup ya kalau orang berewe ikat ya ngan kedang atas karena kalimat ikat ya mastaka mustika mahkota ya mastaka mustika mahkota ada mahkota disimpan di mana? Di mastaka ayah mustika mahkota disimpan di tuur di kerek ayah ayah mahkota disimpan di mastaka rambutnya serah mahkotana wanita laki atau buka pokok mayat disebut buka mahkota ya ari mustika teh hiji ya naon hiji wujud anu aheh hiji wujud anu agreg ya. Tina sarebu yang celak atau celak tina sarebu urang teh aya hiji di tengah-tengah sarebu teh nah si eta mah beda di batu ya lain beda di batu gorengan beda di batu halena gitu ya yang celak eta celak nepi ka tilani gawe katingali ya sarebu banding amal sewu ya sarebu banding hiji nyawa oh eta ngajari presiden teh mustikana negara presiden apa tuh beres hiji mustikana hiji ya ayo raja mustika terus di negara ayah di raja ayat 2 ayat 1 ya kamu loba raja itu lain raja ini ya maka mustika negara ya di Bandung kena ayah Bandung Banawasa nah Bandung Banawasa manusia anu ya pandir karena minggu ada Bandung Banawasa di mana sih Banawasa Bandung Banawasa teh kumpul karyawan silokana tangkuban para tangkubannya tungkap ngumpul ngariung ari para teh tentara ari hulu teh Gusti ya maka saraya parahu mamak tidak di darat ya bahasa siloka bahasa sirip ya
tantara bukti nu aya tidak anu janten baru bata tantara Siliwangi anu bibi ya mana orang Batu Jajar apa nih ada Batu Jajar itu aja cek mas dari itu ya terus ada Batu Jajar tuh ya atau apa langsung mengulang ya batu karang mengawang betilur sebesar rambut ya dihanap sebesar rambut hebat nah jangan masuk lagi mata sempat batu jadi dibirik di kawah candra pantas saya menjadi ya obat bahulana jadinya kan menurut tetap kalau nah jadi ini pertempatan ya ngajari suci nganyalak kabarokahan ya patilasan ayeuna ya wayahna kedah dirawatan kasih daya kolot ya moal da kolotna daya kolot bisa karuan-karuan menjanji atuh janji dengan diri sumpah dalam pancaniti ya janji kena diri kuring janji kena diri reka laku ulas asih sakumaha ka gustina sumpah ka Gusti kena diri ya nu kadua kuring janji kena diri rek nuturkeun jalan ka Muhammadan jalan Muhammadan kamu sabuk Sayyidul Anbiya wal Mursalin penghormat para nabi dan para rasul